Tingkar ulah di angka lolos, benar itu pegat bentangkeun eta jaringna. Oh kaditu habok gaik ampun ujang sarta ieu teh bapak sarta kunaon maneh kala ngabantu warga sarta. Aduh ampun Sarmi tulungan aing Sarmi, aduh sarta teuing ieu teh bapak sarta. Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita nyegik carios ieu karangan simkuring Pribados. Mangkanya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuringna dina bedar cariosna leuwih sumangat deui sareng tiasa midangkeun carios-carios anu mudah-mudahan sasieur sabeunyereun tiasa ngahibur kaum dangu sadayana, khususna mah carios anu ayeuna nuju di pedar mudah-mudahan tiasa ngabeberah manah kaum dangu di mana bae ayana. Ayeuna mangga cuang kawitanan. Atuh barang rek silih peupuh teh teu jadi kulantaran opat prajurit teh langsung ngaliuk ka palbasora anu nita eureun. Puguh bae marahnena teh kacida sieuna langsung nyembah ka eta makhluk anu datang geuningan eta teh patih eta nagara. Aduh Gusti hapunten sim abdi tampi sembah pangabaktos sim abdi sadaya Gusti hapunten sim abdi parantos ieun ngadamel kaributan di tempat cek salah sahiji prajurit anu tadi nalek baturna. Leres Gusti leres hapunten abdi sadaya salah hapunten tilu prajurit lain oge pada nyararita kitu. Nya kukuring sembah Aradika ditarima tapi samemeh kuring ngahampura karena kalakuan Aradika anu ngadon rekrut jeung batur sorangan. Jawab ayeuna pertanyaan kuring, naon anu matak Aradika rek garlut kawas lain batur sapopoe ngajaga ieu nagara araredan sugan atau geus garelo ngadon rek gelut jeung batur sorangan. Jawab aya naon sia, aya naon? Cek eta patih langsung nanya kitu bari mencerong ka cida sekeutna ka opat prajurit. Atuh eta opat prajurit teh ngadon caricing ngaharulang maranehna teh ka cida bingungna komo deui. Prajurit anu geus nyieun masalah anu tadi disangka ku dua baturna geus ngasupkeun siluman babi. Jawab montong kalah kating carentul kawas kitu sia sabab dengekeun lamun tadi aya kejadian pikeun ka Aradika karlut pastina Aradika bakal dihukum berat sia ku Gusti Prabu. Jadi samemeh eta kejadian leuwih hade caritakeun aya naon sia, aya naon.
Joki Patih waktu eta terus ngadesak supaya maranehna nyaritakeun permasalahan anu geus mancing maranehna opatan anu geus rek garelut. Atuh sanggeus ditanya deui kitu salah sahiji prajurit anu tadi terus-terusan nalek ka baturna anu disangka ngasupkeun siluman babi ka nagarana nyarita, kieu Gusti hapunten sataacana hapunten kumargi sim abdi hilap sabab tah ieu rencang abdi teh ngadon ngajak gelut ka diri abdi duaan kumargi salesna mah kieu abdi duaan teh tadi mergok rencang abdi duaan nuju ngobrol jeung hiji makhluk barang dicakatan ku abdi duaan ngadadak eta makhluk teh ngaleungit jadi sakadang bagong atuh punggung bae abdi teh kacida ambekna Gusti sabab kapan urang sadaya teh parantos di umat-umat ku Gusti Prabu teu kenging ngasupkeun siluman babi ka nagara urang bahaya komo deui sadayana oge terang raja siluman babi anu nami Raja Bantar Gede kapan dikahoyong ka Gusti Putri tak eta anu kudu sim abdi terus ditalek hoyong terang. Nah kunaon eta siluman tiasa asup ka nagara urang tah eta rencang abdi teh anu duaan khususna mata anu saurang terus bae ngeles teterang saurna teh teterang da wujudna sami kawas urang padahal mah rek ningalikeun wujud kumaha oge urang teh moal kapalingan leret bakal terang. Nah anu aya di payuneun teh bangsa urang atawa sanes tapi anjeunna teh kalah ka terus ngeles nepikeun ka nang tanggelut ka abdi duaan tah eta Gusti saleresna mah anu mancing kaributan anu hampir-hampiran sim abdi sareng rencang abdi teh garelut di ieu tempat. Jok eta prajurit waktu eta langsung ngajelaskeun sagala rupana atuh puguh bae. Ki Patih teh melotot ka cidambokna mencrong ka dua prajurit anu disebut ngobrol jeung makhluk anu kanyahoan ku eta prajurit geuningan siluman babi. Anu bener sia, anu bener jawab sia, aran dikata nyaho atau pura-pura jawab sia jawab. Joki Patih nanya kitu bari mencrong ka cida sekeutna ka dua prajurit eta. Aduh Gusti hapunten Gusti teterang sim abdi teh teterang leres duka kunaon panon sareng irung abdi teh tiasa ngendus saha anu nuju diajak ngobrol ku abdi duaan kitu tah anu karaos ku abdi duaan mah Gusti. Cek dua prajurit eta waktu harita ngajawab gitu. Ah bohong Gusti bohong, tepercanten sim abdi oge teu kapalingan leret teu kapalingan ambeuk sabab ti katebihan mah muhun henteu terang ngan barang duki ka tempat dua rencang abdi nuju ngobrol jeung eta makhluk abdi bisa ningali sareng deui lamun teu katingali sareng teu karasa ku abdi duaan mameureunan eta siluman teh moal indit kabur ti ieu nagara meureunnan Gusti eta tos ngabuktikeun dua rencang abdi teh ngabohong Gusti. Cek dua prajurit anu ti tadi nalek ka baturna atuh puguh bae barang ngadenge eta anu diucapkeun ku dua baturna. Prajurit anu tadi morongos teh morongos deui ngambek ka dua prajurit eta. Setan sia ti tadi ngan saukur nuduh jeung nuduh bae kapan geus dijelaskeun aing teh teu nyaho teu kalat naon meureunnan ngahaja supaya kuring teh lengah kuring doan teh bisa ngampu
anu diajak ngobrol teh siluman babi. Cok eta prajurit nyararita kitu atuh puguh bae dipatih ka cida ambekna. Geus ayeuna mah anu bakal mutuskeun sagala rupana ngan saukur Gusti Prabu, sabab kuring teu bisa nangtukeun ngan Gusti Prabu anu bakal bisa nangtukeun saha anu jujur jeung nu ngabohong bakal kanyahoan di hareupeun Gusti Prabu. Ayeuna mah geus hayu ilu jeung aing ilu cek eta patih waktu harita akhirna mah mutuskeun nyerahkeun sagala rupana ka raja maranehna. Atuh dua prajurit anu tita direk mawa dua prajurit eta teh kacida bungahna ngan beda ke dua prajurit anu ti tadi dituduh geus ngasupkeun eta siluman kawas anu bingungan teu wani ngalawan ka patih mah sabab sarua jeung bohong lamun nolak cilaka kulantaran moal sanggup kudu gelut ngalawan patih nagara mah. Atuh daek teu daek sanajan pinuh ku kabingung jeung sieun sabab di hareupeun raja mah maranehna teh moal bisa ngeles ku kumaha geus pasti sagala rupana bakal kanyahoan ngan rek nolak moal bisa sabab ilmu kipatih lain bantrak-bantrakeun keur maranehna. Atuh puguh bae sanajan leumpang nuturkeun pikiran mengalayang bingung jeung sieun sagala rupa campur aduk dina hate dua prajurit eta. Teu lila oge maranehna teh geus asup ka istana anu kacida agrengna, sedengkeun di satukangeun maranehna eueuh anu apal Parman jeung Mama Kiai teh terus nuturkeun ka mana bae inditna nepikeun ka asup ka jero istana anu pinuh ku prajurit ngajejer ngawal raja jeung permaisuri anu kacida geulisna. Parman waktu eta matana menikeun ka melotot kulantaran nempuh putri eta raja teh kacida geulisna jeung matak bingung kulantaran tatempohana waktu harita eta putri teh lain wanoja anu kakara panggih sabab katempona siga Santi kumanehna teh. Atuh puguh bae Parman waktu harita langsung nyarita, mama nah panon abi teh salah ningali atawa kumaha eta putri Raja Jin teh geuningan pamuntu sareng awakna teh teu aya bentenna sareng Santi. Nah ieu teh kumaha mama kumaha ieu teh teu ngartos abdi mah kok Santi aya di dieu sareng jadi putri ieu Raja Jin kumaha ieu teh mama. Cek sarta waktu harita terus-terusan nanya kitu ka Mama Kiai anu ngan saukur imut bari ungut-ungutan. Ulah heran ujang, ulah heran ulah dipikiran eta mah kumaha cek ujang rek disebut Santi heg rek disebut awewe sejen heg kumaha ujang jeung kumaha pamikiran ujang sabab ama dina waktu ayeuna can bisa ngajawab rek dijawab Santi bisi lain rek dijawab lain bisinya ayeuna masuk urang perhatikeun jeung dengekeun naon anu bakal dibahas ku raja jeung sakabeh abdi dalam ieu karaton rek naon anu dibahasna sanggeus kadatangan ieu jalma-jalma atawa makhluk-makhluk da lain jalma ketang makhluk-makhluk jin anu dituduh ku dua prajurit baturna geus ngasupkeun siluman babi ta eta anu kudu didengkeun ku urang jeung diperhatikeun mah masalah eta putri jin mirip jeung Santi keun
ari ngaran mirip mangaran mirip boro-boroning sifat najin anu bisa malih warni senajan di alam manusia oge sok kadang aya lain saturunan bauh gente tapi sok mirip aya nu mirip kawas kembar tah kitu ujang lain nama ulah loba pamikiran ama mah teu bisa ngajawab bisi disebut Santi dalai dari teker aya di alam jin ngan bisi disebut ku ama disebutkeun ieu teh Santi moal percaya ujang teh sabab Santi magan geus puguh aya di alam manusia aya di pasantren. Jawab Mama Kiai waktu harita kacida panjangna nyarita ngajelaskeun sagala rupana atuh matak bingung keur Parman ngan dina waktu eta teu wanita tanya deui kulantaran manehna mah rek ngarti jeung teu ngarti cukup sakali nanya ka ditu nama dipikiran ku deurina sorangan. Eta sagala kaayaan anu sok dilakukeun ku Parman. Lamun manehna geus nanya jeung guruna teu daek jawab eta tandana memang kudu dipikiran ku manehna sorangan ulah loba tu nyatanya deui atuh geus kitu mah maranehna duaan teh neuteut kana kaayaan babala gempagan raja jeung patih panglima perang punggawa prajurit jeung sajabana tokoh-tokoh abdi dalam karaton negeri jin eta. Tapi tetep bae Parman dina hatena muter ngagerentes mikiran kaayaan putri raja anu teu salah nampo matana sabab lain sapoe dua poe babarengan jeung Santi di pasantren teh geus mang tahun-tahun tangtuna teu salah moal salah nempo atawa moal kapalingan leret ayeuna anu aya di hareupeun manehna teh nyeples anu beda saeutik oge iwal ti pakaiana anu ngagunakeun pakaian kerajaan adat nagara jin eta ngan dina beungeut jeung awak beungeut Santi jeung awak Santi. Aduh bener-bener bingung jeung di kunaon Mama teu hayang ngajawab. Eta tandana aya teka-teki anu kudu dijawab ku aing sorangan. Aduh aya bae tapi ti tadi ku aing diperhatikeun da eta wanoja teh Santi eta teh bener tapi piraku da Santi teh aya di pasantren jeung teu ilu aneh bener-bener aneh. Aduh matak lieur ieu mah yeuh. Aduh bener aing teh kudu leuwih giat deui ngulik ilmu supaya bisa nyaho sagala rupa garantesna. Waktu eta terus-terusan mikiran kaayaan eta wanoja anu matak bingung keur manehna. Tapi geus kitu teh fokus deui merhatikeun jeung ngadengikeun kana kaayaan obrolan raja jeung patih katut opat prajurit anu ayeuna dihareupkeun ka raja jin eta. Sanajan tutupan Parman loloban nama nutup putri eta raja anu beuki lila beuki jelas matana nempo beuki lila beuki nyeples matak bingung keur dirina. Aduh ama manurunkeun ilmu teh matak lieur tapi manfaatna kacida ageungna keur abdi beuki lila abdi teh beuki terang sagala rupina tapi ayeuna aduh bingung nah laras teh Santi atawa sanes tapi usapamina sanes dapat anu katingali ku abdi mah Santi tapi dalaras Santi mah aya di lembur aya di pasantren. Aduh lieur aduh ama eta anu terus-terusan ngagolak dina hate sarta atawa Parman tapi teu lila ceulina teh rancung barang ngadenge eta raja teh ambek kacida molotot kadua prajurit anu geus bukti
sanggeus dipariksa jeung deui kakuatan eta Raja Jin teh kacida hebatna. Dua prajurit teu bisa ngabohong kamanehna. Geuningan Aranika teh geus wani ngasupkeun sia. Kapan kaula teh geus nitah boro-boroning Andika prajurit ieu nagara ka sakabeh warga geus pupujeuh montong ngasupkeun siluman babi ka ieu tempat sabab tah ku Arandika katembong putri kaula teh Nyimas Sari Devi dipikahayang kacida usi bantar gede ngan salianti Sari Devi teu daek kuring oge da moal mikeun kulantaran beda akidah beda bangsa. Salianti akidahna beda jeung urang manehna teh siluman bantar gede teh siluman babi tukang nyesatkeun bangsa manusia anu saakidah jeung urang. Matakna kacida dipika musuh boro-boroning anak kaula teu daek sanajan dina daek dikawin ku eta raja dewek moal mikeun komo deui anak kaula teh mungeun. Nah kunaon Andika kalaka nyieun gara-gara kawas kitu. Nah geus bosan hirup geus teu hayang jadi prajurit deui. Jawab sia jawab. Ceuk Raja Jin waktu harita bari nangtung julang jeleng nutup kadua prajurit anu tungkul ngeluh bakat kusieun. Aduh Gusti hapunten abdi duaan teh hilap Gusti hilap hapunten Gusti moal sakali-kali deui Gusti moal sakali-kali deui. Eta anu terus-terusan dijawab kedua prajurit. Ayeuna mah Paman Patih kerabawa ieu makhluk anu geus teu bener dina gawena teh asupkeun kana jero panjara. Sabab kaula can bisa mastikeun bakal naon anu ditibankeun hukuman keur maranehna. Sabab can kapanggih geus nende naon si bantar gede ngaliwatan prajuritna anu geus ngacirim jadi bangsa urang dia nagara geus bawa teh hareupeun bawa montong diatepkeun aya di ieu tempat deui. Sabab lamun masih kena aya di hareupeun kaula visi teu kuat nahan leungeun ieu hayang nyabok hayang mariuskeun beheungna. Ceuk Raja Jin waktu harita langsung nyarita kitu nitah patih jeung patugas panjara supaya ngajebloskeun dua prajurit eta kana jero panjara. Aduh Gusti hapunten tekenging Gusti tekenging aduh hapunten sim abdi duaan moal sakali-kali deui ngalakukeun tindakan anu parantos di larang ku Gusti hapunten Gusti hapunten tekenging dihukum Gusti tekenging dihukum. Eta anu terus-terusan dicorowokeun dua prajurit ngan Raja Jin teh waktu eta geus teu ngadengede jeung geus teu hayang nempo eta prajurit tetap teu nembalan atawa nitah patugas panjara ngalepaskeun dua prajurit. Akhirna mah geus teu kadenge deui kulantaran geus kaluar ti jero istana megah atawa karaton tempat kalungkuhan eta Raja Jin. Sanggeus eueuh teta patempatan dua prajurit anu tadi nuduh dua baturna geus ngasupkeun siluman babi jeung bener tebakan maranehna teh nyembah acong-acongan
pamitan rek balik deui ka tempat tugas maranehna. Kaulan Gusti kumargi parantos rengse sadayana tugas di SIM abdi anu ngalaporkeun kajadian ieu ayeuna mah SIM abdi duaan bade pamit bade undur ti payunan Gusti kumargi kedah aya di tempat tugas abdi kumargi meureunan kosong bilih ayana naon deui Gusti, cek dua prajurit waktu harita nyarita kitu. Bener jig paman prajurit kade ulah kabengbat ku iming-iming naon deui sabab dengekeun bahaya teh lain ngan saukur keur anak kaula keur sarerea kulantaran lamun siluman babi diantepkeun asup sadaekna ka ieu nagara cilaka, nagara urang teh bakal hancur diruksak ku bangsa manehna. Jadi ingat segala larangan ti kaula paman prajurit. Cek Raja Jin waktu harita negaskeun kitu, sumuhun Gusti sumuhun, insyaallah ku di SIM abdi duaan pasti diemut diestokeun dijagi da abdi duaan mah teu gaduh niat kitu Gusti. Cek dua prajurit waktu harita negaskeun niatna atuh geus kitu mah sanggeus dijurungkeun duanana teh undur ninggalkeun karaton jeung sakabeh abdi dalam anu rengse ngabahas segala rupa masalah nagara dibubarkeun ku Raja Jin teh. Waktu eta tinggal manehna permaisuri jeung anakna nyaeta Sri Devi anu imut ngagelinyuk bakat ku bungah kulantaran indung bapana kacida ngajaga kasalamatan manehna. Hatur nuhun ama, hatur nuhun abdi parantos dilindungan ku ama, abdi teh kacida sieuna bilih nyares Raja Bantar Gede teh sumping ka ieu nagara baruksak kumaha deui urang teh parantos terang eta Raja Bagong teh kamampuan teh kacida luhurna urang lamun anjeunna tiasa lebet ka ieu nagara bahaya kanggo sararea saneskeun saukur kanggo abdi hungkul ama. Ibu cek Sri Devi waktu harita nyarita kitu bari nutup ka indung bapana nyai ama oge kacida ka hartina matakna nepikeun ka ayeuna ama ngusahakeun supaya ulah aya sahiji makhluk bae bangsa siluman babi anu asup ka ieu nagara, sabab lamun sanggup mawa barang anu teu bisa katitenan ku urang, barang anu bisa jadi syariat keur kaluar asup bangsa manehna ka nagara urang cilaka nyai cilaka. Kemudian ayeuna geus aya kajadian ieu ama teh kacida bingungna sok sieun teh prajurit anu geus ditugaskeun ku si Bantar Gede asup ka nagara urang geus hasil neundeun barang anu mampu ngajadikeun si Bantar Gede gampang asup ka nagara urang cilaka nyai cilaka. Cek Raja Jin waktu harita nyarita kitu atuh matak rewas keur Sri Devi jeung indungna. Waktu eta permaisuri oge nyelengkeun nyarita nembongkeun rasa kasieuna barang ngadenge caritaan salakina. Aduh ama kumaha teuing ama, aduh buah-buah parantos hasil eta prajurit teh nyanak orang anu
disaurkeun ku ama kada kumaha atuh pamitoskeun kada kumaha ama sieun abdi mah sieun bini si Nyai cilaka di mah teu hoyong si Nyai ku kumaha teu hoyong diruwujud teu hoyong ningali si Nyai sangsara hidupna diruwujud ku eta raja babi ama teu hoyong abdi mah. Cek permaisuri waktu harita negeskeun kaayaan hatena, sedangkan Parman jeung Mama Kiai waktu harita keur ngobrol deui bae barang ngadenge paguneman Raja Permaisuri jeung Putri maranehna. Tah geuningan Ujang urang ulin ka ieu nagara teh aya manfaatna. Pantesan amat teh hayang jalan-jalan ka negeri ieu sabab kawas nama negara ieu teh ngabutuhkeun tenaga Ujang wayahna Ujang dina waktu nama Ujang teh kudu bisa nulungan masyarakat ieu nagara khusus nama nulungan putri ieu nagara anu ngaran Sri Devi kudu ditulungan ku Ujang sabab aya sangkut pautna jeung Ujang ka hareupna teh. Cek Mama Kiai waktu harita langsung nyarita kitu matak rewas keur Parman. Kumaha Mama aya sangkut pautna sareng abdi? Nah naon sangkut pautna sareng abdi ama? Kan abdi mah bangsa manusia. Sedangkeun Sri Devi atanapi putri ieu raja makan bangsa jin ama. Bingung ama kumaha ieu teh kumaha? Waktosna ka Bojong Seep cag urang kantutkeun heula cariosna degikeun ka dieu kumahanya kaayaan Parman anu dina waktu harita pinuh ku kabingung sanggeus ngadenge manehna aya sangkut paut jeung putri Raja Jin di eta nagara jeung deui naon sabenerna sangkut paut Parman atawa sarta jeung Sri Devi teh. Insyaallah kapayuna ku simkuring diteraskeun deui sapunyere pegat simpai paturai patepang deui mangga per mios.